Dina hiji poe eta aya 4 rerencangan nyaeta Ai, Ica, Cahya jeung Queen bade ngerjakeun PR saatos sakola babarengan. Hayu urang ngerjakeun PR sakola bebarengan. Erek di imah saha ngerjakeun PR sakolana? Di imah mana we yuk ngerjakeun PR sakolana? Hayu atuh. Jam sabaraha sugan ngerjakeun PR sakolana? Balik sakola we abina isuk mah moal bisa soalna aya kapiogian. Hayu atuh balik sakola we. Saenggeus balik sakola si Ai capek kaden kasarean. Poho manehna aya jadwal ngerjakeun tugas sakola babarengan. Capek edek sarena sakedeung. Ica. Kalian saya ngasugan teges araya kemana si Aican datang? Teu apal atuh tepadi oge nungguan si Ai jeung maneh. Sugan Cahya teh initna bareng si Ai. Hayu atuh urang nyamper ka imah si Ai ka kabuburit geus jam 05.05. Sanggeus kitu, Ica, Cahya jeung Queen geus nepi di imah si Ai. Ai. Nung teh asa anu ngagarawannya. Ningali keluar. Mana keluar wae si Ai teh. Sanggeus kitu, Jol si Ai nyamperkeun kaluar. Barudak ayeuna. Maneh ka mana wae arurang ngadagoan tadi erek kerjakeun PR babarengan Lin. Poho. Maneh teu balik isukan deui lah. Poe isukna jadi deui ngerjakeun PR, tapi bari nyamper si Ai. Ayo atuh erek di mana ngerjakeun tugas sekolah bareng-bareng. Maneh daek teh ngerjakeun tugas dari tukang seblak. Mana atuh bukuna erek ngerjakeun tugas sekolah teh. Mana ning di Dinten Marawa? Kan di maneh Lin kabeh bukuna? Oh eja. Oh hayu atuh urang indit. Hayu atuh urang indit. Sanggeus kitu, barudak arinit ka tukang seblak. Tapi di jalan motor si Cahya remna ruksak. Barudak kunaon? Kunaon bisa lapuh? Ih tingali bajuna laledog. Jika atuh marane mah baralik heula we ganti baju miral dong kitu. Kade pebeja tong lila. Barang temuan di Mas Ai. Mana atuh urang ya ganti baju meuli geus karalaku. Geus kitu, Cahya jeung Queen ganti baju, tuluy nyusul ka tukang seblak. Teh ari marane seblakna sabaraha senok? Urang mah diherang we da ulaheun ku si mama. Abi mah setengah sendok, adi Cahya sabaraha sendok? Abi mah sendok we. Aya marane apal tuh anu si Pina teh kok anu selingkuh jeung si Rama apal tuh? Saha teh? Pokona mah aya da kelas 8 abi ge ngadengi loba nu ngomong cenah si Pina cenah selingkuh jeung si Rama padahal si Pina acan putus jeung si Ujang.
Orang mana eta teh? Duka ada abi ge ngadengekeun ti balad-balad abi pokona mah. Selingkuh teh pedah. Si Ujang latara mere wae kasipinana. Si Rama mah lebih bagus pokona mah kasipina teh. Mere perawatan, mere HP, sagalana we pokona mah. Ari si Ujang mah henteu, tapi si Ujang ukur berusaha kasipinana erek mere nanaon perawatan skincare wah pokoknya mah jabas ya si pirana teh geus dikenalkeun ka kolot-kolot si Ujangna wah pokoknya mah disuguhan loba we hanas si Pinana kadu selingkuh ka si Rama sakitu bageurna indungna si Ujang ka si Pina ari si Pinana kadu selingkuh jeung si Rama jabas si Rama teh boga kolot jaba cenah mah loba nu ngomong mah si Rama teh ieu main judi online matak loba duit oge main judi online cenah hek duit mah teh tina pinjol heueuh tina pinjol wah waas etanya aku mah si Pina mun apaleun si Rama kitu we si Pina katingalina asa boga naon jeung ngapiran baturanna. Oh, jadi si Pina boga naon teh ti si Rama sugan teh ti si Ujang. Si Ujang apaleun teh nya si Pina di tukangeuna kitu. luka atuh Kumahanya lamun si Ujang aya nu ngabejaan baladna. luka atuh cenah mah bakal aya bebejangan uke pas waktuna sigana matak si Pina selingkuh oge ujung si Rama sigana kan ame ini sekolah bareng balik sekolah bareng kan si Ujang mah digawe wae nepikeun ka poho ka si Pina ulin jeung si Pina oge jarang Tapi si Pina na apaleun teh si Rama osok ngajudi jeung pinjol. buka atuh tak apal abi mah naon ngawaduh teh asa lila-lila teuing itu tingali sebelah oge geus beak ningal sewe hirupnya eueuh kegiatan Ieu teh asa aya nu poho naonnya? Kang teh kegiatan barengan Lin. Ari ayeuna jam sabaraha? kira-kira geus burit jaba sukan dewa tuh ya Bisa mah marane nareangan. isukan dewa Isukan we. balik heula wae mah Tos rengse, hatur nuhun kanu tos ningali video ieu dugi ka akhir.